Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupakeun nami abdi Anissa Komalasari di Prodi PGMI semester 2 jurusan Tarbiyah di ILM Suryalaya. Di dieu abdi bade ngawihkeun guguritan anu nyadak laguna tina Pupuh Mas Kumambang. Manusia mah hirup teh tara dipikir dina laku lampah loba nu ingkar ka Gusti nu Maha Kawasa kusabab dina kahirupan kiwari loba cocoba badak jeung leutik kudu sabar jeung tawakal. Manusia ayeuna mah sok pararusing dina kahirupan laku lampah teu disaring loba salah pagaulan heranan teh loba anu sok ngiring kapada manusia ayeuna dunya geus miris kudu nobakeun istighfar da ayeuna mah kudu pada areling ku dosa sorangan geus deukeut ka akhir dunya kudu geus inget ka Gusti. Sakitu wae isim abdi hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.